lungo kene kuring ini ka dapur bawa gelang Aduh, yuk kumaha aing nih geus lieur kieu ya hutang pabatak. Jeung sakola budak dibayareun, beas teu boga. Aduh. Boga jualeun motor teu deken payu. Kemana kumaha carana nya? Hayang aya nu meuli. Ka dukun kitu ka dukun. Cenah. Awe. Wes, geus deui mah. Geuning aya. Sehat. Oh, iya. Alhamdulillah. Pasti mana ya? Pasti mana? Jalan-jalan. Oh, iya. Jelema gede mah jalan-jalan we. Gede ting mana awak beutik ieu gede. Oh, jelema beunghar maksudnya. Ieu rot saya. Kajen. Apa pamajikan meureun urang kara datang pasti kebon. Terus ngalah huwi tah. Hayang huwi. Bong ah, ngegel. Ngegel mah hiu. Kumaha beresenan itu. Oh, eta usum huwi. Bong. Coba kieu. Gedeuna teh keur nyantai. Heeh. Libur. Nyantai. Anggeus kieu bae nama. Cing tulungan Heeh. Kuring teh itu tuh boga jualan hiji motor aing geus lieur. Wah, anjing di duitkeun. Dek dijual sabaraha? Pasna. Nah, urang mah hayangna kajen butuh mah 5 lah, Di mana on? 5 perak. 5 juta. Heeh. Geus karting rek dijual sabaraha bae. Aya surat-suratna aya. Surat-suratna ya kertas gitu tak. Heeh, kertas yang buku. Buku aya buku Kertas aya. Tan panjang. panjang. Buku masih. Persegi panjang. Kertas di plastik kan. Oh. Ini aya tuh nya. Jadi jangan lagi. Naon ngaranna? STNK. Sugan. Aya. Warna bodas, hijau. Nah, Nah, iya nu kieu. heeh. Oh, iya STNK teh. Oh, karanya udah naik motorna gitu bisa orang mah pamajikan cuman arana mah aran orang da urang nu meuli nanaon pamajikan sok mamawa motorna ge Paling payu 4 juta mah. Kieu mah kajen. aduh kumaha nya geus pokona mah geus pokona mah lah asal payu we Asal payu. murah pisan da urang ge yang mahal meuli teh Geus cewek enak kurang telepon ya. heeh karepting urang mah HP teu boga teu ngalarti kana HP-na ge ngahirupna di kebon bae Kajen 4 juta. heeh geus hese Telepon buat orang. Halo. Mang. Dia nu rek ngajual motor. Permio. Erek. Sok ka dia tuh. Kurang posisinya deket tukang sate Bayawa. Apa le? Nah, heeh. Sok jagoan di dia. Di warung. Yo. Assalamualaikum. Sok. Salam. Oh, kumaha ieu teh? Sok ada cek mah. Baru krek aya nu ngajual motor cenah ieu teh. Iya, jadi mang orang teh ngajual motor. Nah, motor atuh nu hidung tuh. Oh, eta. Ah. Yo nya. Tah. Ngahargakeunna hayang 5 juta. Aduh, 5 juta mah berat euy. Sabaraha tah? Sayana ge jang jualeun deui. Paling di 4 juta paling. Ya, mang bener, urang ge 4 juta nu kitu mah. Sakituan. Kumaha? Teu bisa dileuwihan gitu lah. Saya mah. Ya paling meureun kayak ku saya di leuwihan yang si amangna gitu nya. Terus paling ku saya di leuwihan 300 palingnya. 4 juta 300. Ya, kana ya. Oh ya, Asli nu urang motor atas nama urang. motor nu mang eweng ieu teh. Heeh. Oh.
Eweng KTP na naon oge. sarua jeung ieu berarti nya. Jeung Kan nempel tempuan motornya. Sok, mangga. Sok. Wih jag-jagan emang motornya. Udah tara dipake udah orang udah tuh bisa pamajikan. Berarti dia paling ka dinya teh ka warung. Kumaha? Ban teh geus garundul kitu nya Mang. Oh, teh kamari orang nyukuran embe nya. Pamajikan unda motor ka deket embe nya. Kacukuran jeung ban Oh mana bae teh Mang. Jadi Nah, tapi mesin mah eueuh masalahnya Mang. nya meureun uang teu ngalarti pokona mah. Ya geus lah kan kayak kurang orang di acarakeun nya. Ayo kumaha pembayaranna rek ditransfer bari kumaha? Transfer teh naon sih? Boga ieu teh bank elektronik. Waduh, teu ngalarti, teu nyaho teh. Geus jeung ieu bae tah ieu nama. Masalah eta mah Percaya urang urang. percaya geus. Ieu mah geus teu asa-asa jeung urang. Tanya surat-suratna. Udah sering ulin ka dieu. Aya bukuna teh. Bukuna Buku aya, buku mah aya. sakalian ku saya rek dibalik nama gitu. Jeung Hah? jangan heula mang bukuna. Kaheula balik nama kumaha. Oh dibalik nama kan ku geus dibeli. Kaheula. Aduh, eta teh balik nama. Ieu aran urang bayangkeun bae kumaneh. Kapan rek nipu teh kumaha? Nyapan ai geus dibeli mah bebas kurang rek dibalik nama ge. Henteu. Kaheula. Sangeunahna bae rek mulak-malik ngaran aing. Pan kolot aing teh baheula hese capek nya ngaran aing teh. Sok mang pikiran. Si Mamang lamun aran aing eweng dibalikeun jadi naon? Oh